Oh bos ya telepon. Halo bos, saya naon? Ya mak, orang teh aya panggilan bisnis ngan bieu teh keur ieu keur di dapur keur nyieun kue, pokoknya bahan segala aya di dinya. Pokoknya mah kumaha pangolahkeun nya. Sok buru ayeuna ke kumaha kumana ku bos ditelepon ieu heuh. Sok ke ditelepon deui. Oh nya bos, engke mah ka dapur coba hujan ieu teh lah ngagawean wae ka kolot teh ongko, nyieun kue segala rupa. Ah, teuing. Engke can ka dapur ayeuna tuh hujan-hujan. Aduh, iya hujan gede mana si bos teh nyieun kue teh cenah. Oh nya, iya ya geus komplit geuning bahan-bahanna mah. Ah, teuing. Ieu teh uyah aya, gula aya. Tipung terigu gak aya, ya enog naon. Tapi bingung ieu teh kumaha nya. Ngajalankeun anak. Telepon heula kitu si bos. Halo bos. Halo mak. Kumaha ya? Emak geus di ieu hareupeun bahan ya. Oh mak geus di dapur. Mohon. Sok tuturkeun ya. Eta bos ya. Sok. Naon bae itu bahanna loba pisan. Sok. 1 sendok 1 sendok. makan garam. Duh, ieu hese nyekel HP meureunnan. Makan garam. Makan garam. Hah! Geuning asin, Bos. Heuh dengeran ge uyah. Asin pisan. Bos masih ganti asin. Terus naon deui ya? 2 sendok 2 sendok. makan gula. Makan gula. Dikieu deui wae kitu baru gulanya. Abis bos, lupa benar. Nah, dengeran ge ulah. Geus mah eta Bos, tilangan naon deui ya? 2 sendok 2 sendok deui wae ya. bahkan tepung terigu. Tepung terigu. Ngono bisa bos. Bos mana bos? Nah, ya mah bener tapi guna. Pasti jadi 5 terigu halus mah. Enak Mah eta mah. Kaina nu terakhir mah. Oh, terus eta endog beupeuskeun tapi kade ulah jeung na mangkok jeung cangkangna. Di luar mangkok eta mah Luar mangkok. Heeh. Pakai sendok tapi beupeuskeunana nya. Ah, karep we bedogeunan. Pakai sendok ke can beupeuskeun heula. Tah, kitu meureunnan. Geus, ah. Di luareun mangkok bener ieu mah. Duh, isi bos teh kumaha cenah? Bos, Geus mah eta endogna dipeuskeun. geus bos ya, geus dipepeuskeun tuh mending ngalayah na taneuh kokonengna. Har kala. Nah ning dina taneuh kumaha sih? Har, kapan cek obos cenah kudu ulah luareun mangkok, kumaha teh mantap kana taneuhkeun konengna ge. Maksud obos mah eta endogna mah kana mangkokkeun ngan cangkangna ulah diasupkeun kana mangkok. Aduh, kumaha atuh ya? Ah, bararingung si obos mah loba pisan panita. Pusing jadina teh. Geus lah pamain bae ngomong magrib tuh. Ah, aduh bos, mau makan lieur. Kalah pusing, aduh ya kumaha atuh. Kalah pusing lah dia.